Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing, 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 pusing. Mangkat ke Saudi gara-gara Bang Emok. Ki, emang aya anu kitu ngajedig. Moal pati-pati aki carita lamun aki henteu apa. Ki Kampak tukang ulin keliling kemana-mana jadinya perkembangan manusia anu kumaha-kumaha apa akibat boga hutang ka Bang Emok, ka Bang Mekar, ka Bang Syariah gede teuing, ujung-ujungna naon, duit beak pake guda gade motor ditebusan duitna di dahar deui pake ngawarung bangkrut. Tah beak modal lieur, pusing, 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 pusing. Dordar salaki jeung pamajikan, anak loba aya kanu 4 5 anak. Daerah mana Ki? Aya we pokona mah. Da Ki Kampak masuk ulin wae apal. Tah eta teh nepikeun ka mangkat. Mangkat ka mana Ki? Ka Saudi. Kunaon eta nepi ka mangkat, nepikeun ka salakina ngajurungkeun. Awewe luas teu luas ge ngaluluas maneh karena kapincut ku uang pit anu gede. Uang pitna pake naon Ki? Pake nyocokan mayar hutang. Kanu hutang eta tah Bang Emok, Bang Syariah, Bang Mekar akhirna mangkat ka Saudi. Cita-citana naon? Meh bisa kahareupna masa depan alus. Tah ieu urang tutup cenah ku ieu, ku uang pit cenah. Anu aya naon? Nu aya teh malah karunya anak balak kecrakan di dieu bingung salaki nek usaha ngagibed, ujung-ujungna mah awewena ge di Saudi ge ngalamun lieur, aing jadi jauh jeung anak jeung salaki cenah gara-gara Bang Emok, Bang Bekar, Bang Syariah cenah. Tah mun bisa mah nu kalaritu teh jauhan, hindari. Bener teu?